Nyobian bobogohan, tapi sok disalingkuhan. Hari teu boga kabogoh, aing sok sirik ningali budak segede emplok buah, geus pacekel-cekeleungeun. Jaba mun ngadenge panggilanna teh ayah bunda. Terus mun maranehna ngobrol, sok-sokan make bahasa Indonesia, tapi logatna logat Sunda geuning. Si bunda ngomong, "Ayah, bunda teh pengen ngising, pengen berak. Aduh lupa bunda ih." Si ayah ngawalar, "Ya kuy sama ayah diantar." Delila pas geus nepi ka WC, si bunda ngomong deui, "Cukup ayah, cukup." Cek si ayah, "Cukup apa, Rik, kamu udah kababayan?" Si bunda nembal deui, "Bukan gitu ih. Cukup ayah mah nganternya sama lawang panto aja, kalah kamilu asup." "Oh siap bun." Cek si bunda, "Tungguin bentar ya, gak akan lama kok, paling 2 minggu." "Iya bunda iya." "Hah? Teu salah maneh jang? Panggilanna aya bunda. Minta duit kah kolot keneh? Sakola SD ge can tamat-tamat acan. Angguran mah fokus heula sakola, ngaji, salat, cinggiat, cinggetol." Jeung deui kunaon bahasa Sunda jadi bahasa anu ngadiskriminasi? Kusabab urang orang Sundana mung make bahasa sorangan. Komo tah budak ngora mah cenah mah alasanna kieu, lamun make bahasa Sunda di kota kesana kampungan cenah. Halah sungut sia lah. Ulah kitu euy.